Parab lauk acang kalau nyacani paraban lauk teh nyatu. Mun nilai dok kitu ai mun lauk ngajatu. Untung eueuh kali ya pasti hayangeun marab dah. Ya paraban tong gitu. Oh. Oh. Kita keur kuli ieu teh kemang geus kuli parab lauk. Nyucu. Oh, naon. Ieu di teh angangan. Eueuh we ngaleungit. Kuli parab lauk namanya Nya ka sai teh. Nangis. Oh, Gusti mah dekat karya kieu. Lauk logi geuninganna. Lauk kali leutik dah. Nya moal ada nu batur nya, Mang. Oh, Gimana mah emis mau minta lauk urang mah. urang keur kuli urang oge. Mantuan urang ih Gusti. Iya teh aweurkeun gitu kabeh. Ganteng, leutik. Yang eta wae. Nya mah ame teh gede we atuh sugan we lohor ge baradag tinggal nguseupan. Ngacokeun wae banyak. Gusti. Resep. Urang mah Melak naon teh? lauk Bisa bisa. tong di dinya we atuh. Sayan Pak Yeuh. sayan lauk naon. Aya lauk di paraban meh naon? Mai gede. Tere gede. Heeh. Cik ciga urang ningali maneh asal leutik wae. Paraban ku pakan. Ciga paraban ku ieu maafkeun. Ampun. Ciga maneh ngadahar ieu sugan tere gede. Nya tanya begang wae. Heeh. Urang bae gawe kuli we. Urang teh peuting teh ngalamar pagawean di sawah aya parab lauk daek henteu cenah. Urang Biasanya ngalamar make jasa. henteu make surat kawin ya surat. Urang make kemana-mana gerana cak mung cenah. Lain ijazahnya Seperti KUA. kudu surat rana ya. Untuk urang rana. Ini tanpa. Jadi urang teh mereka lamar teh bisa. Tuh bisa ada boga salaki mah kudu surat rana. Kade ti ku suruh katanya Naon kadin teu nutu ka sawah. Anu nutur we. nyakon we. Da sawah milik bersama. Oh, STP-nya. Tuh nya. Terus amarab teh nya. Bis, nya. Teh gaji namanya kan itu atuh ke kayu mah, gaji mah. Heeh, 30 poe sabulan teh. Sama 32 nya. Ebe nyucu orang mulang. Heueuh kumaha suku nya dagoan. Ayo. Da kalau. Aku kumah masih gaduyung. Bae atuh Tuh. Rek kukumah rek made. Ya marek ngojay. Rek kukumah teh siga rek ngojay. Eta ngamek nu bogana eta kiruh. Ah mari ke ngamak nya ucu mah Bisa teh. Bisa teh udangna. Sok bisa teh cek kalau truk bantuan moal. Tuh siga duyung. Aduh kok keceprekan. Lain mantuan aja dog wae mantuan. Sok bureh yang dibantuan mah atuh da. Sok lalila lempang gitu babawaan video. Lain eta dapat jubur teh malam bangun atuh. Jubur teh samping sing banyak batu we tiungkeun lain kana kalau kode kerek kitu we. Oh, poriak ti gulinya. Kali mangmis ieu mah da teh wae. Aja hileun. Saya teh tuh-tuhkeun atuh. Tuh aja. Kujubar deui. Bulukan. Urang balik. Hadinya betotna tuh. Aing mah dari daleur. Antum bae saya hileun deui. Ari sepuh. Gusti nu agung. Eta eun. Ari pinari makan. Tos sepuh nyai teh geuninganna. Aduh. Aduh. Balik Tek bawa urang mau Capek nyai. Kurang. Dia pamakeun tong. Bawa hiji tah. Mun mung mawa anu mah angkat bung. Sok ade. Mamus mohon nya balik heula atuh heula nya angkat teh angka imah we. Naik naon yang ka imah? Hop, bare duit bayaran. Pancan dibayar. Sok riuh tah ka imah batur. Oh, da udah bayar. Jalan mana jalanna? Jalan dia. Awas itu gejebur deui. Wow. Bawa mereka adian cenah nyai mane mah. Naik adian apa rek nyeun adi? Adi Aya lalakina. Oh. Tuh tinggal di lauk teh tuh nyucu ieu mah can di kaparaban maneh mah. Bayaran rasa barang mah teu di paraban kabeh. 20. 20.000 pantes.
Tagawana teh bener. Politik kitu teh bener. Cuman naon? Ya, bener mah mayar nanya. Mayar naon ieu teh? Gawe urang dieu. Eta marab lauk. Nyari gawena bener mayar pasti bener. Udah urang marab lemah itu makikan kalau sieun robor. Bantu kalau apa yang dia. Bener marab lauk eta. Bener. Bisi marab nu boga laukna. Lain. Bener mah atuh. Nya teuing teh nyaho. Hidang mah dikeun duit ka imahnya. Heeh, hayang nyaho ka katrok moal. Lamun mehena teu hidang nganterkeun teh ka katrok, maneh nu ka katrok ka imahna. Oh, mana kau jika? Anya urang mah rek nagih. Oh nya. Rek nagih eta kuli lauk kitu maraban lauk. Hidang nganter kau nya aing teh butuh. Heeh. Nya mehena mau nguliarnya. Magi anterkeun nya, Ba anter. Anterlin. Heeh. Mau mah bisa heureuy aya urang mah. Nya moal ada mah curigaeun. Oh, meh teu curigaeun. Heeh. Jadi urang teh meureunan katilu benernya. Jadi satana mah gitu. Heeh. Eta mah emang dekat kabelaan naon tuh hayang anu teh kuli marab lauk teh. Urang teh bapak ngabutuh urang teh di imah depan. Bapak Rek ngabutuh. maraban saha maneh? Pokoknya jangan berang-berang urang mah tanya ya sama daerah. Dari jang pejuh mah geuninganan kada ka poho-poho HP. Atuh sakalian kan aya kudu mere buat kajian budak urang teh meureunan. Gusti nikat kabelaan kieu nya tuh kat kabararase. Tuh, mau pokon kitu naon teh. Kat eta we nikat kabelaan kuli marab lauk sabaraha kulina da mal matak mimah hieuan teh. Duh, ngomong atek ieu. Kumaha? Dari 50 cenah kitu. Heeh. Ka Badung cenah. Heeh. Ulah nyawa majikanana urang. Cek mahna teh. Ulah nyawa malah kafe urang teh. Cek urang tuh ulah bohong nyamisnya heueuh moal cenah kitu. Bro ah. Ya Nah, sekiranya bener mah bayaran nanya. eta geus nanya bener moal teh geus ngomong. Kade bisi bohong nya. Nya meureun tadina kumaha perjanjianna. Heueuh pandi. Ye da urang mah teu kaharti kuli marab lauk. Ari suruh surat kudu make suratan. Karena Surat rana aing mah. oh dah Sakit aneh. teuing urang kita tanya mata gawe teh pedakan sapoe ayeuna ah. Lamun bener tuluikeun nya. Mun kat kadaekan tuh mah kuli marab lauk segala. Jangan pejuh aing teh. 20.000 deui nya. 50. Oh, PT 20.000. 50 dibere atuh pamajikana. Iya tuh senal pake. Atuh bang mawa ke atuh. Kan kali giwing senal ieu urang nyai mah. Marab lauk teh. Aing mah. Aduh. Urang males nya ucu aduh. Sarua urang di pos lah. Kayak mah amoal ya. Asa teh selfie sawah teh nya urang hayang selfie nya urang. Gusti digayah yang dipoto, yang di selfie. Bagus. Nya. Foto atuh ah. Mi. Naon? Oh, Kan wawu gue. Salah nanya we punya. Tungtung nate. Sok sagala wae sok kenal nama SKSD. Kabatur teh euy gitu makan bae alus. Banyak lagi gado. Heueuh ari kitu mah bener. Mama kesalahan anak kaelaan. Bener ya cara bener. Heeh, nyata. Aya urang mah mah moal hayang nyusul maneh jauh. Gantong. Lamun eueuh di saung deukeut urang mah hayang jauh-jauh ah. Mau apa bae antepkeun da moal naon. Da mah anu beukieun nya. Heeh, kawan. Teu burung balik deui nya. Anu beukeun bukan bae anu beukeun oge. Geus ah nya. Heeh.